itu yang belut. Menyal yang belut kieu. Lain liang belut ya sanu kitu mah. Ye nu kitu mah lain liang belut. Lagi plat nomor kan ya. Lagi plat nomor. Lagi plat nomor. Heeh. Nama. Ieu teh keur eta keur hayang ngomean motor geus butut. Kan duit mah. Naon ngantor? Ngantor di mana? Lain ngantor hayang ngomean motor dongo. Yang ngantor Lin. Ada lain ngantor. Hayang ngomen motor. Kan siapa dang tadi. Ieu sawe masih kena can garing kene. Geus pugu butuh duit teh. Kudu jadi duit merenan ieu teh. Pater mas pariknik ieu masih kene mah sale. Bari can garing ya den. Kasekeun. Kira lakuna. Salena teh kabawa poh ripuh. Kernaon mang siga basa kene saleno. Sahan maot mang. Lain saha nu maot sale kunaon can eta can non teh basa kene geus diangkat. Oh mang tatang mau. Ira maot nama. Eta ngabangus kala bikin ngacori ngomong jeung nu dueg. Ripuh teh ka ngomong jeung nu dueg. Ngomong teh asa bikin ngaco deh lah. Kenaon sia kerkulim salelin. Eta ngabangus asa bikin ngaco. Keur mah dewek teh keur ngalayanan anu dawag, udah rojok eta sia jadi leuwih ngaco deh ka ngomong. Ya orang Spanyol si mau ya. Lain sia penampilan jadi beda siga Pak Haji Sakrim. Nih orang teh pan ada kewenangan otakan nanyakeun si mau oge. Arek ngojek aya si mauna. Jong aya si mau matuna bangku, jong sugan sia ngomong sataun kuat gelo sia. Siap, sabajeng sia burungna. Eta si anjing ngabangus ka dewek teh jong asaan sia kuat gelo sataun oge sia geura asaan anjing. Nah nyalse tuh orang ngojek kewenangan. Ayeuna. Iya, tadi teh sia teh ngomongkeun, cenah mang tatang maot. Nanti cenah arek nyalayan. Geus rapih kieu. Eta kalau kebeki ngaco, tersalah si Enalnya. Ngojek mang, ngojek. Hayu urang rek salinilanya. Dagoannya. Rasaku. Eta jelema teh saurang di kudu babak ku dewek. Cek dewek ge dongo amang eta mah dongo nyaho teh dongo torek. Sia
Jangan lupa anak aing tuh si Ena waya kieu can balik-balik keneng burit ya teh. Ah, di budak itu malah purken. Percuma dipusingin. Dia udah gitu ge budak ibi. Sia teh. Baru kayak tamu ya. Cager lur. Cager. Badan naon tuh? Lain lur arek ngalayan. News karek kenal urang kayak eta bareng. Ngilu. Takkan nanglayad deui. Non, malayad sahan maot. Ieu makneangan anak wing. Tamang tatang anak ibi ge da ngomongkeun tadi teh. Si Anjar ngomongkeun di naik ngalayan ke Mang Tatang ya. Enek tek nanglayad. Si tete tadi tek ngojek. Cek kurang oge hayu init mau urang ngalayan tadi ge kurang init ya. Didinya ke init kantuna rapi ya. Kadia si Ena balik terus burit oge. Naon mikro di teteang. Nah, saat nu maot teh, tadi cenah mani ngomong nu maot ka mamang eta. Lain aya nu maot nih, itu teh amang teh daweg cekurang teh. Kunaon mang saleh teh geus dijahit pugu basa kene oge. Oh, mang lain aya nu maot, anak aing teh nanyakeun saleh kumaha sang dijahit basa kene. Oh, salah. Katakan da jahit tadi teh. Arek hujan separaroe, katakan da jahit. Paseuh kene oge. Ai si aing, aing wawa maka denger. Cebe panggojakeun, tata debek ngojek ka onangan sugan ku ibi manyaluan. Kemarin ku ibi dibejakeun, mang si Anjara tadi tarik ngojek ka Amang. Oh, arek ngojek. Inta tadi tuh saya bangus ka dewet ku urang. Duh, yakin deh ka. Ku awe maka denger ku dek henteu. Pedek deh kana ngojek tadi sikurit. Ya tuh mi arek balik. Yuk. Mana ojek ke